Gintun-gintun kanggo ka para panitia mohon ya tembang Sunda ya emut baik disuantana Neng Fitri Astuti Pinot Wirginingsih. Oke kak kasapuhan mohon wilujeng mencicipi hidangan anu paratos disayogikeun. Aya waktu kumaha cemut baikkan di papalirkeun di bebenjongkeun sing tenang we da akang mah aya di samping tiba Ibu Haji Wirujeng bini bade ngersakeun ieu hate ati atukan emut baikkan tebenang di papalirkeun tebenang di bebenjong sabar we gelis aluk mangga doa urang ka Allah Subhanahu wa taala akang mah moal ka mamana salawasna aya di sapigireun hideung ibadah we anu leukeut urang teh nya ngadoa ka Allah supaya urang dipaparin kasehatan panjang yuswa oge age rezeki gitu punten sekali deui saparos jaga jarak wae mohonnya apunten ka anu nuju ngantri mohon saparos jaga jarak wae maskerna biasa dianggo wae atuh urang teh patepan dacan waktu kumaha emut baikkan tebenang di papalirkeun tebenang di bebenjongkeun di papalirkeun sedang jaga endang mun laksana me
nuduaan imut baca kumaha cenah gelis